Alhamdulillah alhamdulillah dina waktu ieu urang sadaya masih dikasihan Yuswa bari aya dina sehat satu kuasa kitu mudah-mudahan kawayan urang anu lebih ke dalam sedamana kasihan kesabaran oge dengan kasihan hadirin sadayana mangga kurang terus judulna simkuring dipasihan kudu adil tapi dina ieu aya teh kalarasan judulna teh aya dua amanah jeung adil. Ibu-ibu bapak-bapak hadirin sadayana terutama simkuring kacida abotna membacakan ayat ieu karena diukur-ukur ku pribadi ieu ayat nu bakal dibacakeun teh khususnya simkuring acan biasa laksanakeun karena amanah jeung adil. Sedangkan saud Allah kabul maktan indallah antaquluna ma la taqulun kacida gede dorakana jelema ngomongkeun kana ayat Allah bari dirina can disamakeun mogi simkuring kacida berat saud Allah mana a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Allah Subhanahu wa ta'ala geus merintahkeun ka urang sadayana kudu malaksanakeun amanah ka ahlina jeung di mana hukuman kudu adil. Tah upami urang ditarimi hadirin sadayana Ibnu Katsir nerangkeun mana atuh amanah teh naon? Oh aya amanah teh isina mah seueur sagala amar ma'ruf nahi munkar anu dianjurkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala eta teh amanah sadayana. Nah, anu diterangkeun di dieu dina tafsir Al-Marawi amanah teh aya tilu. Hiji amanatul abdi ma'arabbi amanah antara kaurang jeung Allah. Kadua amanah abdi ma'anas antara kaurang jeung urang deui. Katilu amanatul insan ma'anafsi amanah manusia diri urang ka diri urang pribadi. Nah, amanah Allah seperti mana amanah abdi terhadap Allah segala perintah Allah seperti sholat, puasa, haji, namun segala perintah Allah amar ma'ruf nahi munkar eta teh amanah. Malah amanah eta teu sadayana anu kurang dilaksanakeun memang walaupun perintah Allah ari teu acan mampu mah sapertos zakat ari masih seueurna kan teu acan mampu paling-paling mudah-mudahan we ari zakat fitrah mah dasar rezeki utama mudah-mudahan pasihan kemampuan kawasan ayeuna musim panen gitu ya. Zakat fitrah hati-hati kudu pilihan anu sae. Ya lantaran mereka bersiap diri ulang dicampuran biasa dengan mawon tak ada jarak mama sareng salesna kata bukan urang teh teman sosial sama. Oke, seperti haji
dia akan mampu. Memang itu perintah Allah. Nah, umumnya manusia so mengakhiratkan kehayaan nafsu mendirikan perintah Allah. Umumnya seperti mana kami ulang ditanya seperti rukun Islam. Umumnya udah bertinggi apa? Namun hiji syahadat, dua sholat, tilu zakat, empat puasa, lima haji. Hari ini iman mewah wajib deh. Tapi kan udah teh kalau duit sampai gila ngabangun padahal anu lebih lama haji lebih lama. Cuma alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan di urusan haji, walaupun kurang bukan duit, loba duit biasa rada di rumah itu diayunkan, tapi pulang di sebab umur terang ya. Malah muncul kurang mau bangun mewah cara haji pakai mau mantap pasikon mau nak golongan pasek durakan sahabat geus mampu ya. Saya kan dari haji murah dari ngomong murah ya ratusan juta. Kita amanat Allah. Nah, amanat paling kurang kadang dikaliti amanat harus dijadikan kurang. Masalah sholat itu amanat Allah. Karena Rasulullah SAW mendahului saking pentingnya itu sholat. Rasul mantaha wa nabis sholat, mantaha wa nabis sholat imam jamaah. Sahaja anu sok ngalalaurakeun nyaga gampang karena sholat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala memberikan 12 rupa balai. Tilu di dunia, tilu bersakaratil maut. Nah, tilu di kubur, tilu di yaumul qiyamah. Balai nabi. Maka belajar anak remeh berjamaah hati-hati. Mana di antaranya anu tilu kaiji Allah Subhanahu wa taala kadengkeun barokah dina kasabna jeung dina rezekina. Sanes kadengkeun rezekina sanes teu rezekian. Jelema tara berjamaah salat teh sanes teu rezekian. Kadang-kadang rezekina berlipat-lipat, tapi Allah menghilangkan barokah. Artinya barokah teh turun keadaan seperti kurang dahar, tapi Allah tapi itu macam bismillah, bimitin teh, dah ada teh, warang nama, kan? Itu barokah, itu. Nah, ini dah, ini barokah. Kedua, dicabut nur solihin cahaya keimanan anak teh dihilangkan ku Allah. Antara berjamaah salat walaupun bukan aset bodas benar dihilangkan nur solihin teh. Kaliku makbulun min qulubil mu'minin. Itu ada dina kebencian hati mukmin. Jadi maksudnya itu Rasul ngadawu. Jadi jelema antara berjamaah sholat makbulun bi qulubil mukminin. Hati-hati mukmin itu tersebut. Ya pasti itu namanya siang antara berjamaah sholat. Ya. Maka karena dari kamar masjid jangan kasar langsung ke pribadi kamu mau cerita kamu tinggal masjid ke itu namanya garu itu lagi garu makan udah ini ngomong dengan bukan kata berarti hati mukmin itu makhluk
terasa. Nah, jadi aku hari apa nanti daripada semangat kiawe mual maksa itu. Lalu kurang kira-kira bakal bangun dikubur usararea kudu berjamaah we sholat. Tapi lalu kira-kira kurang pada mau dikubur itu tak benar, tak berjamaah. So, kesedekatan lalu ramai. Ya. Baginda rata-rata bakal dikubur, jarang udah yang nanti dikubur. Kedua, balai dina waktu maut kayak dicabut terus nanti asyam haus serasul walaupun di ujuran cai usaha paut mana tersebut haus baik dah baik. Kaduana dibangunkan dicabut terus bakal tegesna Mami boleh jadi tapak kurang kami ada seperti mati sok tinggal itu rupa-rupa daripada sok tapak itu ratusan tinggal lalu seperti mau rupa-rupa dan paling bangga sok disebut masyarakat konek maka aneh-aneh jadi pemerintahan oh banyak jadi gampang ya. Katilu ya Allah alaihi min jawalil iman hadiwa waktu dicabut roh leungit iman kebetulan mau ada mawas iman anak mau semua iman berarti kubur. Nah katilu balai dikubur disempitkan disusahkan ngajawab malaikat munkar nakir. Jadi dari dalam antara jamaah salat ya salat dan pangkat kumaha wae wah yang mah pangkat nakir jenderal presiden pokoknya waktu ditanya ke malaikat mau munkar nakir anggar dan tugas nakir munkar nakir toro-toro makhluk buka juga dari jenderal hormat munkar nakir hormat jenderal hormat presiden makhluk buka semua keras baik agak berarti dunia berketawa ulah dengan kenapa tidak tinggi di rumah itu berjamaah salat susah baik menjawabnya. Keduanya disempitkan dipoekeun di jero kuburna ya tak rajin berjamaah salat hari yang jam kubur berapa hari ya mau lampu kayak jero mau bisa paling tak kebakar maka lampu kayak jero katilu disempitkan mendadak sehingga tulang rusuk lagi pasiksa dan jadi doa pembina dia berjamaah salat. Nah, kalau balai di poin kiamat dibangunkan hisabanana yang dibeduan Gusti Allah yang bakal disiksa di neraka. Maka Rasulullah SAW menganjurkan la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Desapurna sholat jelema natangga karena masjid dengan masjid tapi sholat di iman. Itu Rasulullah kata ya mah ngadu
dengan unggul. Ya, jadi kurang bahasa Rasul teh ini dianggap ngomong enteng we. Ya. Nah, datang itu pada apa? Itu Rasul ya Allah. Malah ada seorang sahabat ikilah lagi datang ya nafas ayat jelema aneh di muka bumi. Kenapa aneh? Rajin tahajud, tiap penting tahajud, berang puasa. Tapi aneh, tara salat Jumat jeung tara milu berjamaah salat. Pamata ada. Terus kumaha ieu? Jelema tingkah kieu mautna macam labas linar para neraka ieu mah. Ya Allah, itu tiap bertinta, tiap berang salat, antara berjamaah, antara salat Jumat, sebab Ibnu Abbas linar, yang para neraka itu mah. Nah, ini adalah bangsa Allah, hatiullah, wahyu Rasul, taati kepada Allah, taati jejak Rasul. Memang itu tahajud perintah Allah. Ya, saum oke sunatullah, sunat Rasul. Tapi enak masalah Jumat itu salat berjamaah gitu. Sami gitu deh. Jadi anak perintah Rasul, hakikat nama perintah Allah. Tapi dianggap remeh sejak Rasul. Kedua, adil. Adil, ya oke, kabagi obat, hiji adil masalah minadari. Adil teh aya di hakim, aya oke dikurang. Ada syaratna hakim kudu paham kalau ditanya. Kedua, hakim kudu jujur, ulah cenderung ke seseorang, ulah baik dicocok. Katilu kudu nganti naon dihukumanana, kaopat kudu mampu. Nah, masalah adil ieu, adil teh malah Rasul ngadagu al-qadi salah satu qadi hukum hakim terbagi tilu. Al-qadi lil jannah wal qadiyani dua hakim bakal ke neraka. Ari hakim nu bakal ke surga nu mana? Hakim anu ngerti kana hukum bagi hukuman hukum anu sabenerna itu bakal ke surga. Ari hakim kedua bakal ke neraka. Hakim nanti karena hukum ari hukuman ku hawa nafsuna lain hukum Quran. Ari katiluna hakim bodoh ngaranna hukum hakim ngahukuman ku sakantara bodoh ieu. Jangan mengambil karena hukum kadang-kadang ningali duit mah meleset pak. Tuh kata kurang bersyukuran Allah Subhanahu Wa Taala terjadi hakim meningkatkan rakyat. Ketinggalan aku hakim. Mendingan jadi tukang cilok, tukang somai. Sampai oke halal kurang. Sabaran hakim teh. Adil teh aya adil antara urang jeung Allah nyata ngalaksanakeun tugas Allah. Aya oge antara adil antara urang jeung urang. Nah, aya oge adil kana diri pribadi. Adil kana diri pribadi seperti kumaha? Oh, seperti urang
bergawe bermacul aduh wis capek macul teh lalu dipaksa kowe adil dengan diri teh maka kecelakaan maka mulai supir sedang kecelakaan jiwa dan adil geus dulu dipaksakan jadi kecelakaan di rumah walaupun orang berdiri dan sudah tadarus dulu terus enggak lengan sirah diri sarekeun nya aya di rumah jadi adil diri urang ya adil antara adil jeung dina terima kudu adil ka ahli tegasna ka bojo da urang oge kalau diterima ya saha sampurna adil antara keluarga urang salaki ka bojo da teu sampurna keadilan teh urang teh dulu si bojo kata oke itu dinya jadi komunitas itu hukum salah itu dijajauhin kena adil teh dan mudah-mudahan urang mah sadayana aya dina pangampura Allah Subhanahu wa taala dan komunitas itu hukum salah loba kasalahan sakoge urang teu tiasa sampurna ngurus ka keluarga urang teh kudu aya jelema model urang palakir makan model aya bulan puasa kan ya Allah yang sok tapapun ditinggali pada bulan puasa teh jadi sok rada kudu diolo-olo dan oke berarti yang untung we jadi aya yang hadis saja diakeun nya sayur ayam sayur si masyarakat belah kampung wae itu sayur sok saya kan ditadi teh isu-isu kejadian kampung gitu daftar entok sedikeun wae syukur alhamdulillah ya daripada sore kagak tiap maghrib kan itu sayur kampung alhamdulillah nikmat itu berarti kan jeung kampung itu adilan jeung kelenci kan kelenci tapi kita kampung tapi berkaitan nikmat mah ngadorong kana ibadah sampai gak masih memakai dengan dorongan ibadah dengan pada beberapa doa mewah itu saya tahu dari doa berjamaah salat keselina jadi doa asma berkata dekat ya Allah mudah-mudahan kurang sadayana aidina jadi jami husnul khotimah. Assalamualaikum